Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ad'u bi qaulillahi ta'ala Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Dipayun urang sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Rahmat wa salam mugia tetep salalamina dicurah limpahkeun ka baginda anu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'at, atba'ut tabi'at, dugi ka urang sadayana wabil khusus anu hadir di ieu tempat anu dinamian pemuda ngopi ya teh. Singkatan urangnya. Naon ngopi teh? Ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan orang sadayana masing diangkat umat kumantenna di dunia barat dugi ka akhirat. Amin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas golongan jelema anu bagia dunia bagia akhirat. Tapi sateacan diteraskeun kana pembahasan anu kahontal ku otak simkuring. Nomor kahiji hapunten disuhunkeun ka sadayana dina sagala rupi dosa perdosa wirehna bilih aya cariosan-cariosan simkuring dina ngabahas engke anu mata genah tah kana hate latit kana mana hapunten sanes dihaja sareng teu ditujukeun ka hiji jalmi dina hapunten ka sadayana mudah-mudahan sadayana masing bebas tiasa ngalipahkeun hapunten ka simkuring amin ya Allah. Salajengna alhamdulillah hakikat kudrah iradah ti Allah Subhanahu wa taala syariat pangelemna rencang simkuring pohon ieu teh dasep bahelangan beda kelas teh piwarang ngisi dina ieu acara hapunten sanes simkuring tiasa ieu mah sanes simkuring ngaku jalmi bener tapi urang babarengan diajar bener we ieu mah sharing ieu mah ulah ngarasa di papatahan ulah di sharing. Mudah-mudahan naon rupi anu disampaikan ke simkuring masing aya manfaatna kanggo bekal urang hirup di alam dunia menuju alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ngaturkeun nuhun ka sadayana jemaah ngopi anu parantos hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan angkatna urang kana ieu tempat maksud sareng tujuan sejatolab ilmu. Nomor kahiji meusing dihasilkeun ilmu. Nomor kedua meusing dihampura sagala dosa. Margi simkuring ningali dina salah sawios katerangan bahkan sababaraha katerangan si horeng ngalaksanakeun kikian teh teu aya nu awon keterangan teh sae sadayana di antawisna manin taqalla liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayyahduwa. Sing saha jelema anu ngalengkahkeun dua dampal suku cenah abdi mah kana motor sami eta ge. Anu maksud sareng tujuan bade tolab ilmu, neangan ilmu janji Allah ngalangkungan Kanjeng Rasul mangka Allah bakal ngahampura kana eta dosa jelema samemeh ngalengkahkeun dua dampal sampeanana. Eta tah sugane nya urang dihampura dosa
Terus sabada angkat kali tempat calik di ieu masjid bari ngobrol nyantai ngopi ngarokok ngupingkeun pangaosan rek ngarti atawa teu ngarti, rek diamalkeun atawa teu diamalkeun ngan saena mah diamalkeun. Cek dina eta keterangan julu suka saatan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min idhi alfi raqabah. Diuk anjeun sajam aya saatan teh anu ngartikeun sajam, aya saatan teh anu ngartikeun dimulai eta acara nepi ka beres. Lamun acarana tabligh akbar mungkin ti jam 8 dugi ka jam 12 eta tiasa diartikeun saatan. Lamun ti jam 8 dugi ka sampai ka jam 8 tiasa disebut saatan. Pokona mah diuk anjeun saatan sasaat sajongjonan sajam dina tempat ilmu samodel kieu saur Kanjeng Rasul khairul laka min itqi alfi raqabah. Eta teh leuwih alus pikeun ka anjeun daripada ngamerdekakeun 1000 abid. Ari abid teh di zaman kapungkur ayana di Timur Tengah khusus di Saudi aya di istilah abid sareng amat. Ari abid mah budak belian ngan lalaki dibeli teu dibayar digawekeun eta teh tah ku urang teh ditebus. Lamun harga abid hijina 10 miliar 100 juta we ayeuna mah 100 juta. Lamun aya 1000 abid sabaraha miliaran coba dibebaskeun ku urang kabeh eta teh dibayar kanu meuli teh sabab dituna teu digaji rek digawekeun hungkul kerja paksa. Ta eta teh langkung sae pikeun ka anjeun daripada ngamerdekakeun 1000 abid. Tak untung salajengna di mana ayah hiji jelema didaekeun ngaji ku Gusti Allah eta teh ciri jelema pibagjaeun cenah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man sing saha jelema yurid anu ngarepkeun bihi ka eta jelema saha Allah khairan bakal dijadikeun jelema anu bagja, bakal dijadikeun jelema anu alus yufaqihu fiddin. Jelema teh daek ngaji samodel kieu. Tah teh calon-calon pibagjaeun hungkul ieu teh anu aya di dieu teh. Sabab daek ngaji kan model kieu. Mudah-mudahan sababiah urang ngaos dina ieu tempat kahiji Allah ngalungsurkeun panghampura ka urang sadayana. Nomor kadua Allah mesti ngahasilkeun ilmu ka urang sadayana. Nomor katilu mudah-mudahan urang mesti dijadikeun jalma bahagia ku Allah dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat Allah anu nguningakeun golongan anu bakal bahagia, golongan anu bakal untung dunia untung akhirat seueurna ayat 3. Mana referensina? Dauhan Allah dina surat wal asri. Lamun baheula mah sok memeh balik sakola teh nya maca surat wal asri. Lamun diterjemahkeun eta surat wal asri teh golongan jelema anu untung dunia untung akhirat. Saur Allah dina ayat suci Al-Qur'an janji Allah ya kedah tiasa ngabentenkeun janji Allah mah wajib urang kudu percaya teu naon dilebetkeun kana hate. Beda jeung janji kabogoh ulah pati teu dipercaya eta mah rayuan gombal teh geuning jeung rayuan maut. Aduh cek awewena teh cek awewena cek lalakina neng atau beb kalau aku cek awewena beb kalau aku jadi bunga kamu mau jadi apanya? Cek lalaki itu jadi kumbangnya. Rayuan gombal ya mah. Cek lalakina kalau aku jadi semut kamu jadi apa? Aku jadi kapur ajaib gitu. Meureun paeh aing gitu. Rayuan maut eta. Ulah dipercaya teh gitu mah. Janji kabogoh jeung kabogoh mah, janji jelema lah pokona mah. Janji jalmi mah ulah dilebetkeun teuing kana hate. Sabab jalmi sifatna robah. Komo
ayeuna menghadapi tahun politik ya. Kudu hati-hati. Janji-janji caleg ulah dilebetkeun teuing kana hate. Eta teh sim kuring kantos ditaros, kantos naros pan baheula aya nu janji. Ulah sungudot urang ka caleg teh ulah di teh. Wah, cenah terpati janji bohong lain kitu teh. Ternyata ditelusuri mah aduh hampura cenah Kang lain teu inget-inget. Sedangkan pan urang teh dibere jatah 5 tahun eta teh program cenah teh. Jadi urang mah cenah anu diprioritaskeun teh anu loba suara we. Anu loba suara. Jadi wayahna panti akang mah suaraan dengan hiji dua. Jadi wayahna we tah ku jarak 5 tahun teh kabagean. Lain rek ngaboh kumaha we ceung teh mah gawe alasan mah ngan mi HP ulah sok suudon we. Oh meureun sibuk teu kasiwer, meureun programna seueur-seueur pisan ngan mi HP dina tahun politik engke sakedap bakal memanas ya. Kadang-kadang tetangga jeung tetangga teu pati akur ya. Wayahna urang grup ngopi pokona mah jaga we persatuan jeung kesatuan ulah pecah belah. Ulah diadu-adu jeung politik ngan mi HP lamun aya nu janji-janji kitu ulah sok dilebetkeun kana hate lamun janji jalmi. Beda sareng janji Allah. Janji Allah mah wajib urang kudu dipercaya. Saur Allah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap jelema, innal insana setiap manusia teu dikaidan teu disipatan dihususkeun ka hiji jalmi teu. Ai kullu fardin min afrodil insan. Sakur-sakur bentuk manusia rek jangkung meureun rek pendek rek bodas rek hideung rek awewe rek lalaki rek unang urang mana wae lafi khusrin kabeh aya dina karugian ngan aya pengecualian tilu golongan terasna eta ayat illal ladzina amanu nomor kahiji golongan anu moal daekeun rugi dunia akhirat dikala kaayaan jelema kabeh saalam dunia rugi illal ladzina amanu terkecuali pemuda ngopi eureun ngobrol perihal iman terkecuali golongan jelema anu ngabogaan iman tak urang keur boga iman boganya percaya kada ayana Allah percaya kan kana Muhammad tetap utusan Allah percaya kana kitab-kitab Allah percaya tak terkecuali golongan jelema anu ngabogaan iman ngan ciri jelema anu ngabogaan iman di antawisna disinggung deui dina ayat suci Al-Qur'an innamal mu'minuna ay al-kamiluna fil iman jeung pastina ari golongan jelema anu ngabogaan iman ay al-kamiluna fil iman dalam arti anu ngabogaan iman anu sampurna cirina ya ciri jelema anu ngabogaan iman teh idza dzukirallahu wajilat qulubuhum di mana ditutur jenengan Allah wajilat qulubuhum hatena sok ngageter asa boga dosa kumaha lamun seug urang keur gawe nuju damal di kantor atanapi di sawah di mana wae pas jam 12 kurang saparapat di kaum adan lohor tah jelema anu ngabogaan iman mah hatena sok ngalenyap aduh geus lohor deui geuning osok kurang gitunya osok lah osok wajilat qulubuhum ngageter hatena teh asa boga dosa tuluykeun gawe teh jam 1 mangga teh teuing nu ka jam 2 ge da salat mah bahasana ge waktan muasaan kan kade ulah fanatik-fanatik teh sia moal salat karek 1:30 mangkaning keur ngaduk-duk di sawah jelema teh diledek we sia teh Islam lain aya itu mah gitu Islam jalin geura salat can salat moal salat lain moal salat can teh da batasna ge waktan muasaan salat teh waktu anu dijembarkeun lamun salat lohor batasna teh jam 12 bahkan di jam 2 akhirna setengah 3 tiasa keneh
Jadi ulah kagoreng sangka ka batu, wah tara salat si eta mah cenah gawe setengah 2, padahal aya keneh waktu setengah jam deui nya. Aya keneh ulah gitu. Berarti sanes moal salat, sanes tara salat, encan salat. Tah golongan jelema anu ngabogaan iman, lamun keur gawe disamah geus setengah 2, hate teh sok rasa teu geunah. Asa boga hutang, aduh asa boga hutang can salat teh teu geunah we. Tah eta ciri jelema ngabogaan iman. Tuluy kaituna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Di mana ditutur, di mana dibaca pirang-pirang ayat Allah, zadathum imanan, namahan kayakinanana. Dina tafsiranana ba'dul mufassirin nguningakeun lamun segdina eta ayat Allah keur diterangkeun ngeunahna surga, kaendahan surga, kanikmatan surga, sikap jelema anu ngabogaan iman anu sampurna mah yakin eta surga bakal kapimilik urang dengan catatan urang turut tumut kana aturan Allah jeung Rasulullah. Lamun segdina eta ayat Allah anu nuju dibaca teh nerangkeun masalah siksa neraka, kategenah neraka, kabingung neraka, sikap jelema anu ngabogaan iman anu sampurna mah manehanana namahan kayakinanana yen eta neraka, kategenah neraka, siksa neraka bakal moal karasaan kurang ngan syarat hidup di alam dunia kudu akur jeung aturan Allah jeung aturan Rasulullah. Eta dina ibadah numutkeun aturan Allah jeung Rasulullah seperti dina abdas. Eta tos aya di aturan tadi itu. Dina abdas aya fardu wudu, geuningnya aya pasunatan wudu. Kade urang ulah pabaliut tah. Nya urang diajar we da si beuring loba salah teh. Urang diajar bener. Farduna wudu ya. Salit farduna wudu dina kitab Sapinah. Furudul wudu'i sitatun nya aya genep. Ngan kadang-kadang ya. Di abdi di ditu di lemur si Sileuweung tah apaleun manggajar si Cibuni. Jalmi teh sok pabaliut dites. Tos kira-kira 60 tahun ke atas katuhur tah di salat teh. Ari farduna wudu sabaraha hiji? Aya genep. Jawabna marikat. Ditaruh hiji-hiji. Ari farduna wudu nomor kahiji naon? Jawabanna naon cing? Kekemu. Sanes teh padahal. Sanes farduna wudu kekemu teh. Madoh bahasana teh. Tuluy nomor kadua farduna wudu naon ditabeuh we salaanan mah. Nomor kadua cenah farduna wudu ceuk aki mah anu sok dilaksanakeun ku aki nomor kadua ngumah irung. Padahal dina kitabah sanes ngumah irung tapi istinsak hartosna istinsak teh ngingsreuk cai kana irung. Eta mah pasunatan wudu salaresna mah. Da farduna wudu nomor kahiji mah ni niat. Salit dina masalah istinsak jeung kuring ningali dina sabari keterangan diakurkeun sareng ilmu kedokteran Ibnu Sina kapungkur. Si horeng hikmahna dina ngingsreuk cai kana irung dina wudu abdas sageuna. Tah eta teh mata ngilangkeun penyakit migrain gitu teh. Ngan syaratna kada diingsreuk kedah karaos ka dieu. Sabrengkeun tah gitu. Penyakit rieu teh bakal teu aya teh. Kedah ada ngomong-ngomong wuduna dawam, sok geura upami urang ngagaduan penyakit rieu, sok aya rieu sabelah geuningnya. Eta teh sing sering abdas. Ngan syaratna ingsreuk cai kana pangamung kedah karaos ka dieu tah kana polo cenah. Nah gitu. Eta teh hikmahna teh, eta teh saur ilmu kedokteran. Tah farduna wudu nomor kahiji mah aturan ti Allah sareng Rasulullah diteraskeun ku para alim ulama furudul wudu sitatun nomor kahiji an-niyatu niat. Ari niat tudu sadayana niat neme kudu simpulin ditapis kamari dibahas. Niat termasuk rukun kolbi gitu teh. Rukun hate, tah niat kudu oge kudu dina hate teh.
Kumaha lamun urang teh abdas wudu ngucapkeun nawaitu raf'al hadasil asgori pardon lillahi ta'ala. Kitu we hungkul. Sementara dina hate teu diniatan sejak kaula wudu ngilangkeun hadas alit fardu kana Allah. Tah ceuk aturan fikih eta wudu urang teh teu sah. Din adus sami kitu din adus ge. Sabab cek dina fikih wa talafudu biha sunnatun wa mahalluha alqalbu, ari ngucapkeun kana niat hukumna sunat, wa mahalluha alqalbu, tempatna niat mah dina hate. Jadi tetep kudu dikeretegkeun dina hate. Iraha waktuna ngaretegkeun dina hate dina masalah wudu cek ulama ingda gusli awali juz'in minal wajhi. Ngaretegkeun wudu teh nalika ngawasuh hiji juj tina beungeut tina rarai tah eta karetegkeun niat wudu di dinya. Pan biasa orang abdas sok teh heula nya canak cai kekeun tah begitu cai cor ka dieu niatan dina hate sejak kaula wudu ngilangkeun hadas leutik fardu kana Allah. Eta niat wudu. Jadi lamun digorolangkeun hungkul dina lamai nyebutkeun nawaitu raf'al hadasil asgori pardon lillahi ta'ala eta teh wuduna caur ulama fikih teu sah. Wayahna aturanana eta. Naroskeun anu naroskeun cenah kiai ustad da anu narima wudu jeung batalna sah jeung teu sana mah lain kiai lain ustad tapi eta mah urusan Allah muhun eta ge. Tapi pan aya aturan mainna ulama ayeuna keur usum pendataan contoh di BKN Kang abdi janten penyuluh di Kementerian Agama persyaratan teh kedah ngadamel akun teras dina akun persyaratanna kedah naik nik teras password teras ijazah terakhir teras wah kaitu persyaratan teh teras SK awal pengangkatan SK akhir terus jumlah honor teu ayakeun persyaratan hiji da kaitu ngeblank teh teh lebet persyaratan eta teh tah dina ibadah ge kitu. Jadi ulah boga sangka yen anu narima wudu anu ngesahkeun wudu Gusti Allah muhun tapi aya aturanana. Tah tong aneh-aneh lamun urang ngagaduhan murang kali hayang damel ka GSI pan sok dibere persyaratan di dieu geuning nya kudu aya fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi naon di kudu aya SKCK, surat naon surat kuning geuning dinas ketenagakerjaannya. Teu ayakeun hiji eta persyaratanna ja moal ditarima atuh moal. Naon sababna? Sabab kirang persyaratanna. Tah dina ibadah ge kitu. Dina wudu wayahna masalah niat, bilih ieu masana simkuring sudon, tapi bilih aya anu teu acan apal, wayahna dina abdas tecekap ngucapkeun nawaitu raf'al hadasil asgori hungkul tapi kedah dikeretegkeun dina hate sejak kaula wudu ngilangkeun hadas leutik fardu karena Allah. Waktosna begitu cai cor kana ieu tah kana pameun teu eta waktosna hiji tah syarat farduna wudu hiji nyaeta niat. Nomor kadua farduna wudu teh goslul wajhi ngawasuh rarai pameun teu teh ari anu disebat rarai teh sanes tina tarangkahan ti dieu tah luhur batasna ti dieu teh tina tungtung tepat jadi rambut ti dieu malah mah anu sulah ge teh wayahna kedah kaeta ku cai wudu teras hanapna seret gado ka dieu tah ngebota ka kira-kira we tempat jadi bukti tuh kudu bajur kabeh sep henteu tuluy gigirna batas sirah teh ieu tah aya pentol ieu tah ieu tah ieu termasuk juj lalahi juj beungeut lah ceukna kita mah batas calon hukum dohir hukum dari mana beubeureumeuna lamai ieu tah mun tukang udun nu hideung meureun tah jadi lamun keur abdas rek dibalemkeun kieu geuna saur aturan fikih eta abdas teu sah.
Naon sababna? Sabab aya anggota juj rarahi juj pamunte anu teka usap ku cai. Mana pa di balem kan kieu? Bersuing. Beda deui nu suing betul. Beda deui. Kudu mah ya sasi tanya jawab kudu nanya. Kudu. Kieu tah, ulah gegeun. Wartoskeun bilih bojo urang bade kauleman pas durlohon bar sok dilipan geuning gitu. Lebar lipen ti salon rek dikiekeun pas udah tadi kiekeun nah. Ieu teh kumaha tah ieu? Eta aya anggota juj rarahi juj pameunteun anu teu kawasuh ceuk aturan fikih eta wuduna teu sah. Itu angalnya numutkeun aturan Allah jeung aturan Rasul teh. Kurang seringnya ya malah ngemutan anu atos apal, mudah-mudahan sing langkung apal, anu teu can apal mudah-mudahan sing ilmu. Terus nomor 3 farduna wudu teh goslul yadaini ilal mirfaqaini. Goslu bahasana ngawasuh dua panangan dugi kana siku. Janten ulah dugi ka dieu. Pan nganggo kameja meureun sereg demi ka dieu wudu teh ulah teh seur aturan fikih teh saya tak abdas dugi kana siku leuwihan 2 ramo luhureun siku aya kaidah usul fikih malayatimul wujub illa bi bahwa wajib. Jadi moal sampurna ngawasuh panangan dugi kana siku terkecuali kudu ditamihan 2 ramo luhureun siku. Jadi ngawasuh 2 luhureun siku ukuran 2 ramo teh hukumna wajib tamahan. Sok sering ningali duka teu apal, duka nyaah we mun kampang kameja pan kameja sereg pan nya. Dikiekeun teh duwi ka dieu pan duwi ka dieu we tah eta teh saur aturan fikih. Punten sanes solusi boring. Saur aturan fikih eta abdas wudu teu sah. Sabab farduna wudu nomor 4 teh goslul yadaini ilal mirfaqaini ngawasuh 2 panangan dugi kana siku luhureun siku tamihan 2 ramo. Bahasana sanes goslu di sana masuk beda deui dina fikih teh aya goslu aya mashu. Ari goslu mah wayahna caina kudu dikocorkeun ka dieu. Kumaha lamun abdas teh cenah tepakan caina kosokeun ka dieu cara ngawasuh ieu tah. Cara ngawasuh rambut eta teu sah. Da bahasana ge ari ngawasuh rambut tah mashunya. Mashu roksi. Mashu sain minar roksi. Ieu mah goslu ari goslu mah caina kedah dikocorkeun ka dieu. Benten salit teh. Benten salit kirang-kirang nama. Goslul yadaini ilal mirfaqaini ngawasuh 2 panangan dugi kana luhureun siku 2 ramo. Terus nomor 4 farduna wudu teh mashusain minar roksi ngawasuh hiji perkara tina rambut. Jadi ngusap sirah saeutik cenah. Ngawasuh hiji perkara tina rambut. Ari nu diwasuna mah mana terserah bade ieu na mangga, bade di dieu mangga teh naon da. Masalan urang teh bade angkat ya ka kantor. Bade abdas heula, ari pan tos digolep nyaah mun diki lebar. Di dieu we cenah teu naon eta. Yang penting aya dina kungkurungan sirah. Kumaha lamun istri bukukna panjang, rambutna panjang. Cenah nyaah tos di salon ngarumai ka dieu. Pas begitu abdas, masusain minar rosi teh di dieu we cenah nu di dieu dicabakeun teh. Ta eta mah teu sah. Naon sababna? Sabab eta rambutna tos kaluar tina batas sirah. Kumaha upami digelungkeun sirahna? Pan meureun rambutna di dieu sadayana. Teu naon eta mah di dieu we. Cenak cai kieu we bisi nyaah ieu mah. Teu naon eta? Jadi tertuku di dia unggul pada orang gali bener sok di dieu nya. Ye janten ulah bilih ka kota, bilih ka mana. Urang teh ningali jelema naon sia teh wudu teh kitu. Teu sah, ulah kitu teh. Ari gieu bener mah kita wudu teh. Padahal menengah golok ina si caah gitu. Si ucutan buukna, tah teu naon teh sah. Saur mazhab Imam Syafi'i teu naon. Yang penting
eta teh masih aya dina kungkurungan sirah keneh. Ngan lamun bukna ngaruna sapertos tadi bukna panjang pas abdas heg di dia diusapna teh eta mah teu sah. Sabtos kaluar tina batas sirah. Tah eta farduna wudu nomor kaopat teh mas husain minar roksi. Ngawasuh hiji perkara anu aya tina sirah. Buuk saeutik teh. Mas husain minar roksi. Tina sirah gitu sirah jadi ngusapna sirah anu botak ulah di musangna bade di dieu mangga we dieu mangga we dieu asal sirah we ngan imah kanu buukan kanu rambutan mah teu naon halus sekali tuluy nomor kalima farduna wudu teh goslur rijlayani ilal kahbaini ngawasuh dua sampean dugi kana mumuncangan. Ari mumuncangan teh mana adu kadinya? Ieu tah. Malah mah kedah ditamihan tina mumuncangan teh diwara mun kaluhur. Jadi ulah pasrah teu mumuncangan tapi kedah luhureun mumun tangan tah eta farduna wudu. Jadi kanyahoan ku urang yen kekemu tuluy madmadoh ngingsreuk cai kana irung ngusap cepilnya eta hukumna sunat. Terakhir farduna wudu teh wat tartibu tartib kedah tartib hartosna tartib teh ngaheulakeun anu baris teh heula mandeurikeun anu kuduna pandeuri. Jadi teu meunang lamun dudu hayang diheulakeun ngawasu sampean teu meunang teh dipabelitkeun eta teh diganggueun aya Kang nu kitu tos kakemu un pas sunatan ngingsreuk cai kana irung teras ieu ngawas surarahi tos tidinya teh si eta mah kana kieu tah aya kumaha pan kapigawe kabeh cenah farduna wudu sok sanajan kapigawe sadayana farduna wudu tapi pan farduna wudu nomor kagenep teu aya mana at-tartibu tartib teu tartib. Jadi sok sanajan sadayana anggota wudu farduna wudu dipigawe lamun teu tartib mah tetep saur aturan fikih eta wuduna teu sah. Tah eta iman kana aturan Allah, iman kana aturan Rasulullah dina prak-prakan ibadah. Itu eta golongan jelema anu bakal untung dunia untung akhirat teh nomor kahiji golongan jelema anu ngabogaan iman ngan ulah hayang sarua iman urang jeung imanna malaikat iman urang jeung iman para nabi ulah hayang sarua sabab iman teh ku ulama diklasifikasikeun dikapling-kapling hiji iman teh aya iman matbu. Nomor kedua iman teh aya iman maksum. Nomor katilu iman teh aya iman mahfud. Nomor kaopat iman teh aya iman makbul. Nomor kalima iman teh aya iman mauquf. Coba orang bapak jijinya. Urang kasupun kana iman mana ya? Iman matbu aturan ukuran iman matbu mah la yazidu walayan kusuk henteu namahan jeung henteu ngurangan anger iman matbu mah lamun segugus di Allah ti barang dijieun nepi karujat alam dunia piwarang sujud tah makhluk Allah anu dipasihan iman matbu mah anger sujud juga kiamah ge teu cangkeul-cangkeuleun eta imana iman matbu urang tiasa gitu teh sok belang betongnya cek Allah teh wayahna dimulai keluar alam dunia atau dimulai balik maneh kudu ruku we teh cangkeul tongongnya cacak-cacak sampai 5 kali sok ada wegah mah teh kurang-kurang nama moal kaasup kana iman eta mah iman satu eta saur ulama iman matbu mah ka imanil malaikat iman anu dipasikeun ku Allah ka malaikat. Nomor kedua iman teh iman maksum. Ari iman maksum ukuranana
yazidu walayan kusu, terus namahan teu pernah ngurangan, eta iman maksum. Jadi lamun maghrib ayeuna mah masalan sabada salat maghrib teh teu wiridan ningang ka maghrib isukana ditamahan jeung wiridanana. Maghrib engke deui tamahan jeung badiah maghribna. Maghrib engke deui tamahan sareng rawatibna. Maghrib engke deui cicing di masjid dengan raguan isya tuluy namahan begitu. Jigana repot itu nya. Repot. Berarti lamun berarti urang moal kasupkeun kana iman eta moal. Musik adug-adugan ge sanes akang ngungkul nu ngomong ge sarua teh. Adug-adugan oge moal kasupkeun kana iman eta. Iman satu eta saur ulama ka imanil anbiya eta mah imana pirang-pirang para nabi. Dimulai Nabi Adam terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana iman nabi mah ku Allah dipasihan iman maksum. Nomor katilu iman teh aya iman mahfud. Ukuran iman mahfud sami sareng iman maksum, la yazidu walayan kusu. Terus namahan teu pernah ngurangan ngan beda kapling, sareng beda na teh saeutik. Ari makhluk Allah anu kaentepan iman maksum mah tong boroning maksiat, ngretegkeun maksiat dina hatena teu pernah. Eta anu kaentepan iman maksum. Ari anu kaentepan iman mahfud mah ari ngretegkeun maksiat dina hate mah osok ngan kacek tara dilaksanakeun. Beda jeung urang pan mun herang-herang teh sok dipenta nomor WA-na pan urang mah aya nyusul wae kurang-kurang nama gitu. Normal teh Kang, normal. Kan normal teh. Da meunang opat lagi. Hareupeun memajikan utuhan ieu teh. Meunang teh. Kurang-kurang nama. Jadi tong boroning maksiat, ngretegkeun maksiat dina hate henteu pernah anu kaeutepan ku iman maksum. Ari anu kaeutepan ku iman mahfud mah ngretegkeun maksiat dina hate mah osok ngan kacek tara dipraktekkeun sakitu. Iman saeta ka imanil aulia, imana pirang-pirang para wali. Biasa dikasab urang biasa eta mah. Biasa. Mudah-mudahan jadi walinya. Atau jadi wali-wali daya weh. Nya, wali nikah atunya. Terus nomor kaopat iman teh aya iman mauquf, iman makbul. Iman makbul, ukuran iman makbul yazidu wayan kusu, namahan sareng ngurangan ngan seseueurna namahan. Berarti lamun seseueurna namahan mah getol ngayakeun pangajianana, getol ibadahna iman namahan. Iman saeta ka imanil ulama sholihin, imam pirang-pirang para ulama anu saroleh. Simkuring percanten kersana almarhum di dia kersana Mama Johar mungkin eta kalebetkeun iman makbul atanapi iman mahfud dah. Teras anu digelar kersana Mama mungkin eta imana iman mahfud. Terakhir iman teh aya iman mauquf. Iman mauqufah ditunggukeun. Ukuranana yazidu wayan kusu, namahan jeung ngurangan. Jadi diukurkeun teh kana taat jeung maksiat. Jadi edan eling ieu iman teh. Sakapeung eling, sakapeung edan, taat jeung maksiat ukuranana. Lamun loba taat, loba ibadah, getol mingonan, imanna namahan. Lamun loba ngacamling, nah berarti imanna ngurangan. Tah jigana iman urang sarerea termasuk anu ngobrolna ya jigana kana iman mauquf urang. Sebab edan eling gitu. Edan eling di dieu soleh, kadang-kadang di luar mah gitu deui we. Manusiawi dah kagak teh manusiawi. Cicing di jalan ninggalin gitu deui we. Manusiawi teh. Ngan tetep ari mingonan siap malam Sabtu mah hadir we. Itu eta imana iman mauquf. Jadi didagokeun kana taat jeung maksiat ceuk ulama
anu kaentepan ku iman mauquf mah lamun loba taat imanana namahan, lamun loba maksiat imanana ngurangan. Jadi jigana urang mah termasuk iman mauquf. Tah pidauh Allah dina ayat suci Al-Qur'an, golongan jelema anu bakal untung dunia untung akhirat teh nomor kahiji golongan jelema anu ngabogaan iman. Mudah-mudahan nya mudah ngopi dah terus dina seksinya singkat lagi ngobrol perihal iman, mudah-mudahan mesti ngagaduhan iman anu kuat anu akhirna eta iman tiasa kacana maut sabab sampurnana maut saur katerangan tamamun ni'am al mautu mal iman wal islam, sampurnana nikmat teu aya deui iwati maut nyanak iman sareng Islam. Pilih hoyong pupus nyanak iman sareng Islam ayeuna rasa keur ngaji yakin ieu mah maut syahid pilih hoyong dapetakeun di dunia teh banyak yang panjang keneh hidup teh. Mudah-mudahan ya tuh sok serajan panjang tetap iman sareng Islam mesti kacanak maut amin Allah ya rabbal alamin. Salit deui 10 menit deui nomor kedua golongan jelema anu untung dunia untung akhirat saur eta ayat Allah dina surat wal asri wa amilus solihat, golongan jelema anu sok daek migawe amal soleh. Amal soleh seueur bentukna amal soleh teh di antarana pas mingonan aya kenceleng geuning teh nya asupan amal soleh ngayakeun rajaban jeung muludan milu anil sok sarjan salit eta amal soleh ngan kaluang ka ditu mah jelema anu sumber dayanan masih keneh kurang wah cenah atuh wiraha beunghar ngan hayo we kudunan. Padahal teu nyahoan teh di balik udunan kanu kitu teh gede tenagana tanpa ul bala. Hayo we udunan cenah, udunan masjid, udunan rajaban, udunan muludan, can tiap mingon kencleng, can kikitir perelek wah ira beungharna teh cenah. Tah maaf bisi aya anu kitu da ceuk Kanjeng Rasul ge pek napakahkeun sebagian harta. Teu sadayana sidengkeun janji Kanjeng Rasul sanes janji meureun dimanya masihan gambaran Kanjeng Rasul ka urang ad-dunya wa sahibuha kal qurrati wa amilha. Dunya di antawisna dunya teh meureun duit nya sawah mobil wa sahibuha sareng anu ngagaduhan dunya urang teh eta teh kal qurrati wa amilha kudu cara kurroh teh bola wa amiliha jeung pemainna aya bobotoh di dieu teu bobotoh unggul mangga ajar bobotoh jadi ulah nonton unggul main bola teh geura jadi dunia jeung anu boga dunia teh kudu cara bola jeung pemain bolana coba pemain bola ya banget teu butuheun kana bolana banget nya cek simpuringna teuing teh teuing butuheun teuing teu teh da geuning lamun geus beunang sok dioperkeun deui lamun nya butuh kana bola atuh bawa balik kanung ka ieu mah tong dibikeun deui butuh kana bola mah nya teu butuh teuing kana bola teuing da geuning nalika eueuh sok dibeberik nya sok dibeberik teh. Jadi butuh teuing kana bola teuing, teu butuh teuing da aya lamun pemain bola resepnya bola, resep kana bola tuh kudu main bola tuh lah meuli bola 10 siki, ome we di imah. Lamun resep kana bola mah. Tuluy resep cenah resep mudag-mudagna we bola lah, kudu tinggal main bola. Gorolongkeun pudunan udah ge ka itu geura. Teu kudu main bola dah. Tapi naon cing pangna pemain bola kitu eta teh manehanana hayang ngagolkeun kana gawang lawan teh sabab manehanana ge boga keyakinan di mana ngagolkeun ka gawang lawan bari skorna unggul tim manajerna teh sok dibere bonus teh ku Haji Umuh teh ku Haji Umuh teh dibere bonus teh
Bawa keyakinan tah cek Kanjeng Rasul mere gambaran urang jeung dunia teh kudu seperti bola jeung pemainna. Urang kana dunia butuh banget teu. Teuing teuing butuh ting teu. Sabab nalika aya leuwihna sok dijual deui nya. Gitu. Teu butuh teuing deui sabab nalika eueuh mah sok diteangan. Teu butuh teuing deui, butuh teuing. Tah urang teh kudu cara pemain bola jeung bolana kumaha hayang ngagolkeun kana gawang anu dipikarideu ku Gusti Allah. Itu tah tujuan kana dunia teh. Usaha ti isuk ngeluk nepi ka asar ngelakna hayang gede mere muludan urang mah lain kurang naon kitu tah tujuan kuduna mah. Pangna usaha belaan poho ka itu bawa dieu dug hulupet nyawa teh lain ka dunia teuing aing mah pan malam minggu kerek muludan tah hayang mere gede ka muludan tah kitu. Pemain bola anu kecil ga kitu teh. Ngan lamun aya pemain bola geus pahareup-hareup jeung gawang lawan gawang geus dicingcetkeun kari ngasupkeun kari-kari dioperkeun deui ka tukang tong boroning pelatihna da urang anu nongtongna cangkeul nya situ langkehe cenah kari ngasupkeun kunaon teh cenah pasti kitu tah. Tah lamun aya urang dieu dunia teh geus aya ya duit aya tuluy muludan nyampak saminggu deui benernya duit geus aya na pesa dore dibolikeun heula kana berak eta duitna teh dibolikeun kana motor kana muludan teh mere tah pemain bola tempat ieu cenah teh sabenerna mah geus nepi kana gawang keur ngasupkeun bolikeun heula kana motor bolikeun heula kana berak tempat ieu cenah gitu sok urang pilih mana itu pada urangna eta amal soleh teh tah golongan jelema anu bakal untung dunia untung akhirat mah nomor kadua golongan jelema anu sok daek digawe kana amal soleh ari amal soleh teh seueur bentukna di antawisna syiar agama Allah nanjeurkeun syiar agama Allah rajaban muludan dukung urang sararea tong mang tong ragu deui janji Allah dina janji Kanjeng Rasul dina salah saeus katerangan ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam teu sapati-pati aya hiji jelema muslim di dieu muslim sadayana nya Islam sadayana teh aya Kristenan kadupana teu aya aliran sesat aya teu aya nya teu aya mun di abdi mah aya Ahmadiyah aliran sesat mun aliran sesat aya teh di dieu sesat berjamaah gitu lah sesat udunan rajaban muludan sesat telurna saya ngerti baheula aliran sesat eta bahaya aliran sesat tah bahaya grup ngopi mah malayanya bahaya tah grup sesat tah teu sapati-pati aya hiji jelema Islam dibacakeun di hiji tempat nyurangan di lapangan dibacakeun maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakeun tentang sejarah keagungan Kanjeng Nabi hari lahirnya Kanjeng Nabi muludan lah teu sapati-pati aya hiji jelema Islam ngayakeun muludan di imahna atawa ngayakeun muludan di tempat lapangan illa rafa'allahu al-qahta angin Allah bakal ngilangkeun bakal ngaeuweuhkeun ti eta jelema al-qahta ari al-qahta teh paila ari paila teh nguyang moal sagala eueuh Kang urang sok muludan mah moal sagala eueuh lamun usaha yang maju usaha yang lancar loba pelanggan lamun PNS hayang lamun urang honorer hayang diangkat dari P3K di PNS muludan sing mineng muludan sok illa rafa'allahu al-qahta angin Allah bakal ngilangkeun ti eta jelema al-qahta panyakit nguyang sok aya geuninnya rumah tangga teh aduh eta 10 tahun hese kudun sabatang-batang acan anu kitu teh hese kudu jeung kitu seuseut tah jampena muludan
muludan, sing getol kana muludan, sing ngadukung kana muludan. Nomor kedua wal wabaa bakal dihilangkeun ku Gusti Allah wal wabaa. Ari wabah teh ditingali ku simkuring dina kamus bahasa Arab wabah. Ari wabah buka dia kamus bahasa Indonesia wabah teh penyakit menular. Mun baheula mah corona meureunnya. Lamun hayang dijauhkeun tina penyakit corona ngadukung kana muludan kira sok. Ieu teh lain janji jelema biasa Kanjeng Rasul nyarioskeunana mamin muslimin quri'a fi baiti maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba. Angin Allah bakal ngahilangkeun ti eta jelema teh penyakit nguyang sagala eueuh wal wabaa jeung wabah dijauhkeun tina wabah penyakit anu menular. Lamun geringan wae wah tara muludan teh. Muludan terakhir wan nukabati jeung bakal dihilangkeun ku Gusti Allah tina rasa prihatin dina rumah tangga. Pan rumah tangga teh kurang-kurangna makangnya. Aya nu der isuk der sore pan teh prihatin, riweuh, sok sanajan sagala aya da dunia teu ngajamin, harta teu ngajamin kana sakinah rumah tangga teu. Anyar keneh kamari na TV geuning urang itu teh tuh urang Cikangkareng durder jeung salakina padahal beunghar mobilna ge loba imahna loba kunaon eta harta teu ngajamin heueuh pantara kurang muludanana teh sok lamun urang akur jeung rumah tangga jeung indung budak jeung pamajikan tong boroning ngadianana Kang ceuk dina katerangan anar rajula ida nazoro ilam ro'atihi di mana ayah hiji salaki ningali kanu jadi pamajikan wa nazorot ilaihi tuluy si pamajikan balik neuteup ka salaki jadi main mata salaki jeung pamajikan main mata karek main matana ieu lamun dina rumah tangga sakinah maka Allah nazarallahu ilaihi ma nadra rahmatin Allah bakal ningali ka eta keluarga anu kitu nadra rahmatin bakal ningali anu dipikanya anu dikaca. Geus dipikanya ku Gusti Allah dina rumah tangga jauh Kang tina pasea. Jauh. Tah syaratna kitu. Kudu muludan. Kudu ngadukung kana muludan lain ieu mah lain ngolo lain. Aku beurang diolok-olot-olot. Lain ngolo ieu mah ceuk katerangan Kanjeng Rasul gitu wan nukabati bakal ditentramkeun dina rumah tangga sedangkan di mana rumah tangga tentram tong boroning itu ieu na karek main mata urang jeung pamajikan geus bakal dirahmat ku Gusti Allah wa iza ahoza bikapiha tuluy gepe salakina teh nyabak leungeun anu jadi pamajikan tasa kotot dunubuhuma min khilali asobihima di mana nyabak leungeun salaki kanu leungeun pamajikan maka bakal maruragan dosa tina sela-sela leungeun salaki jeung leungeun pamajikan. Silih cabak ieu antel leungeun jeung leungeun. Kumaha lamun antel suku jeung suku sami di mana antel suku salaki jeung suku pamajikan maka bakal murudul dosa tina suku salaki jeung suku pamajikan antel kabeh maruragan dosa ti kabeh matak di syarat ayeuna mah ulah aya alasan sare misah jeung pamajikan ulah wa Kang paknya cenah da uwa mah tos sepuh sok patong-tong kadang sok ulah lah atuh ngalang-alang murudul eta dosa we nya adek-adek eta ulah misah ada sok silih tukangan we sami abdi ge sok silih tukangan namun tos wareg mah sok silih tukangan mun tos wareg begitu jadi tak gitu di mana antel leungeun salaki ka leungeun pamajikan maka bakal maruragan dosa tina leungeun salaki jeung leungeun pamajikan di mana antel sampean atarapi suku salaki jeung suku pamajikan bakal maruragan dosa tina suku salaki jeung suku pamajikan lamun antel kabeh ti luhur nepi ka handap murudul tina sakabeh badan salaki jeung pamajikan dosa-dosana eta teh pidawuh Kanjeng Rasul teh mata ulah misah Kang teh syarat ayeuna mah syariat teh ngahiji we ngahiji sugan we atuh da tobat can puguh ditarimanya sugana tidinya atuh dikiparatan dosa teh eta
Nomor kedua anu bakal termasuk golongan untung dunia untung akhirat teh golongan jelema anu sok daek migawe kana amal soleh. Mudah-mudahan dah ngariungna urang dina ieu tempat geus kasupkeun kana amal anu soleh. Amin Allah ya rabbal alamin. Tos jam 8 2 we heula nya. Jadi kesimpulan tina ieu pengaosan golongan anu bakal untung dunia untung akhirat saur Gusti Allah nomor kahiji golongan jelema anu ngabogaan iman, nomor kedua golongan jelema anu sok daek digawe amal soleh. Mudah-mudahan sadayana anu hadir di tempat wabelusus grup pemuda ngopi mudah-mudahan dijantenkeun grup pemuda anu untung dunia untung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur hapunten kasadayana pina segala kelepatan mudah-mudahan ngajantenkeun ilmu anu manfaat khusus kami simkuring umum ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.